Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu aya kene setunduh jan. Bapak-bapak aya kene. Alhamdulillah. Rek carita heula sakedeung kajen. Kieu caritana kieu ya. Kieu caritana. Oke itu atulah serius teh geus itu. Kamari. Jadi malam naon tah? Malam minggu. Balikan deui. Kamarina. Minggu kamari ya kalau Jadi malam geus gitulah malam. Tepatna mun teu salah keur muludan. Keur muludan teh sarua kos kieu. Teu kos kieu muludan. Ngan beda peuting doang. Tadina eta muludan teh aya sambutan. Nu sambutanna teh sarua di pemerintahan. Di mana? Di pemerintahan desa Sukaseringan diwakilan ku RW. Kamari mata. Kunaon cenah? Ku RW. Perhatikeun bising salah hadenge ya. Ceuk eta RW kieu. Cek RW kieu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong dijawab ieu mah cek RW. Tong dijawab ieu mah cek RW kitu. Kumaha cenah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeneran eueuh nu ngajawab. RW ieu mah RW. Cek RW kieu kajeun ibu bapak teu dijawab oge sugan tarik pundung. Cek RW kieu kajeun teu dijawab oge sabab cenah aya babaraha jalma anu kajeun teuing boleh teu ngajawab salam. Hayang nyaho teu? Hayang. Ieu baterena beak cenah ya. Cari cing wae. Hayang nyaho teu? Hiji jelema cek RW kajeun teu ngajawab salam ka hiji eta jelema maot. Jadi jelema nu geus paeh mah kajeun teu ngajawab salam ge. Kedeung heula karak hiji ya. Jadi jelema kajeun cenah teu ngajawab salam nu penting hiji eta jelemana geus maot. 2 kajeun eta jelema teu ngajawab salam nomor kaduana kupedah eta jelema teh gelo. Jelema gelo. Pernah euceu uluk salam ka jelema gelo? Ulah bising 11 12. Sarua gelo. Nah. Baraha cenah? 2 hiji jelema, 2 jelema gelo. 3 jelema sare. Jelema keur sare. Pernah urang uluk salam ka jelema nu keur sare? Pernah. Euceu balik ti dieu hadiran kabeneran salaki teu ngilu. Keur sare di imah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eueuh nu ngajawab da keur sare. Baraha? 3. Cek RW kajeun cenah teu ngajawab salam ge meureun teu meureun eta teh jelema paeh. Meureun teu meureun eta jelema gelo. Meureun teu meureun eta jelema keur molor. Ku uing ditambahan aya deui TEW tuh jadina.
aya deui hiji deui kajen teu ngajawab salam eta jelema meureun budak nyaho budak ari budak teh teu ari teu ngadenge teh ari budak teh teu kitu eta mah tah kira-kira tinu opat eta di dieu aya eueuh nah nu paeh aya di dieu aya tuh di tukang cari cing wae teu ngajawab ieu nu kadua aya nu gelo aya eueuh nu gelo ge da eling kabeh nu katilu naon nu sare hirup kabeh harudang kabeh nomor kaopatna anu budak da ditingali ieu ceuli normal kabeh alhamdulillah sok urang tes deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah meureun bisi disebut budak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirum bil ibad. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratal masyayikh, para asatid, para guru, para ajengan sadayana, bil khusus nu tadi nutos nasihan tausiah ka urang sadayana pangarsa Kang Ahmad Ramdhani nuti Kabupaten Bogor, tepat nama Jonggol belah ditu. Sebut nama Bogor padahal mah Cibucil. Gitu kan sohor cenah Bogor ari pek teh celok teh di Cibucil. Gitu. Uing di dinya mah tulisan nama Bekasi. Padahal mah di dinya tah. Oh, gigireun Palem Indah. Kos nu heueuh Bekasi jauh padahal mah tatangga kajian tatangga lembur asal ulah naon lembur sabelah. Nah, sadayana muharrik penggerak panitia peringatan Maulid Nabi nu digerakeun ku HPP. Nyawa ibu HPP tah HPP tah Himpunan Pemuda Pasirandu. HPP singkatan apa lain nama zaman singkatan bu. Ibu boga HP teh naon coba HP handphone aya nu ngawe ASLKM kumaha macana tuh assalamualaikum padahal ASL cek urang WRWB naon tah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. LGAP macam tuh lagi apa gitu. Nu ngajarna MKN naon sugan teh nyatu ayeuna pan zaman singkat be gitu. Ece reka mana ce rek RK KMN ka mana cek urang jawabna OTW. Naon OTW teh bayar lain. Oke, tungguan we. Eta kadang-kadang ibu punten bapak OTW itu satu kalimat yang kadang-kadang sulit untuk dipercaya. Bener tuh? Hoak kadang-kadang eta. Waduh. Ece rek mangkat pengajian janjian jeung babaturan. Ece di mana OTW padahal make bedak keneh. Tuh nu seuri beneran berarti. Bener tuh? Heeh. Ece nepi ka mana OTW padahal halis ka pake sabelah. Tuh, bener tuh tah? Kadang-kadang OTW itu sulit untuk dipercaya. Begitu. Muharri Himpunan Pemuda Pasirandu yang dikomandoi ku pangarsa Kang Haji Ujang, pemuda banget.
Pemuda banget. Jangan lihat casing bos, jangan lihat casing. Semangatnya, semangat anak muda, doakan sing panjang umur, sing sehat. Amin ya robbal. Ibu teka pikiran ku orang bapak, lamun iya panitia acara jadi moal. Wih moal pisan. Wuduk, kurupuk, sangu, kabeh lamun panitia aya didinya moal. Moal. Ku sabab aya panitia komplit kabeh aya nepi ka papais araya. Gara-gara saya tak nunyian. Kedeng-kedengnya bagus penting suganya. Kedeng jam bahaya. Wah, geus error yo. Geus ada malau umurnya. Nah gitu, kajian orang bawa santai bae. Kang Romdong tuh kuat semangat, kuat reaksi sekali dia. Untung ieu panggung kuat, lamun teu kuat ambruk di panggungnya. Itu kalem coy. Ya gitu. Ya panitia alhamdulillah, makasih abdi memberikan apresiasi yang teramat tinggi untuk panitia. Mudah-mudahan orang doakan panitia khususnya sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Baik perjuanganana, semangatna, pengorbanana tiasa ngayakeun muludan dina wengi ayeuna. Alhamdulillah. Para tokoh masyarakat ya, Pak Guru sadayana nu sami hadir, kasepuhan nya di Pasirandu sadayana nu sami hadir, bapak-bapak, ibu-ibu nya sadayana nu sami hadir, bangku nu kosong kebon awi kabeh lah geus nya jeung tenda-tendana da kita geus ngajing sepenting mah ya gitu. Sadayana lebih kahormat tur mudah-mudahan dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tipayun urang sanggakeun puji kali syukur urang sadayana ka Allah Subhanahu. No, alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpul ngariung sasarangan di ieu tempat. Dina raraga mieling dilahirkeunana junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat mi wasalamna tu pamugia sing limpah curakeun, sing dikucurkeun, sing dikocorkeun ka junjungan urang sadayana, makhluk nu paling utama, makhluk nu paling mulyana sayyidul wujud nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugia urang sadayana nu sami hadir dina wengi ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala sing dipasihan kamudahan, sing dipasihan kagampangan ku Allah untuk mendapati syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Alhamdulillah. Ibu jamaah sadayana geus panjang lebar geus dibekalan ku urang naon ku guru urang tadi. Syaratna hayang jadi religius teh geuningan kitu nya. Insyaallah mudah-mudahan urang sing tiasa ngamalkeunana. Amin ya robbal. Alhamdulillah urang tiasa keneh ku Allah dipasihan kakiatan dikersakeun ku Allah, tiasa keneh hadir di majlis maulid, tiasa keneh hadir di majlis taklim, di majlis pangaosan. Ieu teh mangrupakeun nikmat anu luar biasa. Sabab ibu bapak teu sadayana jalma nu bisa ngarasakeun kana nikmatna cicing di majlis ta. Datang ke majlis taklim teh geuning urang mah alhamdulillah teu ngarasa berat. Ih enteng we suku teh. Suku apa sampean? Suku be nya. Kita sama-sama satu rumpun lah pasien suku ngomong lagi. Suku kursi, suku meja, akur lah guys. Urang bisa datang ka ieu majlis taklim teh luar biasa nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab teu saeutik geuningan ketika urang bisa mentapakurina. Tong jauh teuing kadang tatangga urang, tadang dulur urang, sahabat urang ketika datang ka majlis taklim, masya Allah hese teh berat karasana. Tapi urang mah alhamdulillah rek jauh rek deketna, rek di mana bae ayana. Ketika hati urang geus ngarasa enak, tentram, ngamaksud kana eta majlis taklim, ih atuh senteng we ieu suku teh lumpangna. Itu makana syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan ayeuna geus peuting cek paribasana, pancet nafsu mah mending ke aing balik. Tuh ngut depannya. Kapan tunduh aing ngaji mah beda. Hawana tunduh naon sababna? Da sabab ngaji mah keur ibadah. Keur ibadah. Teh kitu, geus pasti.
Guys, nama kibelah kita berbincang-bincang saja biar henteu tunduh ya. Ece rek naros. Menang tuh. Menang. Boleh saya bertanya boleh? Boleh. Jadi bahasana lamun supaya TikTok gitu. Ibu apa TikTok? Foto. Eta benar. Jadi supaya TikTok itu. Ece rek naros osok salat. Osok. Alhamdulillah osok salat 5 waktu osok. Keur sakirana urang rek salat pernah teu? Ianya pernah teu ngarasa ketika rek salat teh sanghok teh? Hah? Pernah teu? Pernah. Sering apa? Oh sering. Oh keras ya. Nya. Ketika orang rek salat teh sok ngarasa sanghok teh minimal kadang-kadang kerecan kadenge azan mah ih seger teh. Tapi kunaon ketika ngadenge azan asup waktu salat minimal huai. Bener teh? Tong Allahu Akbar tuh wah gitu teh. Datang huai tiba-tiba datang rasa ngantuk pernah kos gitu. Akur berarti. Kita satu nasib dan seperjuangan. Masya Allah. Kadenge ayo manggil-manggil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sadayana ayeuna teh poe pangajian hayu urang datang ka majlis talim eta ngadadak awakmu tadi cenghar ngadenge panggil pangajian di majlis talim ngadadak malehoy pernah sering. Coba eta apa yang terjadi etanya kok bisa ngadadak kos gitu. Komokan ayeuna nama zaman naon tah zaman di share kegiatan teh Pak ayeuna pan pengajian teh loba teu kos baheula nya nya pan baheula masyaallah pengajian teh selembur teh pibang hiji ayeuna mah majlis teh ngabu adem yo tuh ngabu adem loba yang penting asal daek mah di mana-mana majlis taklim nu penting urang daekna bahkan kadang-kadang dina HP urang eta majlis kuat 50 siki mah eta grup majlis taklim datang Matara. Kadang-kadang grup majlis taklim sepi doang. Di share dinya ibu-ibu majlis taklim yang saya cintai. Bener-bener hadir ya. Eta tuh asup tak kena HP dibalas tara. Tuh pantara. Ibu lamun aya nu ngasere pangajian teh bales. Insya Allah arek masalah teu datang nama kumang kewe. Di depan kitu urang masuk make ajian insya Allah. Ada. Baca insya Allah baca kumah engke gitu dah. Hari peket pas dulu pengajian terdatang pan aing mah insya Allah. Tuh, ya. Minimal insya komok lah mulai bahasa insya Allah siap hadir. Eta nuaser atun jasa eta. Atauhun banget. Cuman ya itulah orang masya Allah ketika orang rek ibadah teh ya. Rek ngalaksanakan kataatan kanu jadi pangeran masya Allah goda anak luar biasa. Kadang orang sok ngarasa lelah, sok ngarasa capek, ngarasa tunduk, sabak ngarasa tak eta bila mana ngarasa kos gitu. Apa yang terjadi dengan badan kita? Kunaon i awak hese-hese teuing diajak ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah dina wangi ayeuna urang bisa datang ka dieu, berarti urang geus bisa ngalahkeun rasa eta tunduk, rasa eta kasangeut. Pelebah dinya mah urang menang alhamdulillah. Kunaon aya ngerasa lelah capek tunduk karasana sabab cek Imam Ghazali wa'lam kanyaheun ku anjeun anna syaitana saknya setan naon cenah Bu setan setan kuat ka dieu ngomong setan ibu eta setan laknatullah alaih faqad jasa nyata eta setan geus ngasupkeun ta kana hate urang ngasupkeun naon eta setan ngasupkeun kana panyakit diselapkeun kana jero hati urang. Jadi ibu bapak sadayana jawabana lamun urang keur sanghel lamun urang kadak-kadak rasa tunduh rasa capek padahal panggil ibadah geus datang tah eta teh aya set di mana dina hate saha tuh berarti kudu dilau kumaha cara ngalawana ibu bawa kaca teh di imah aya kaca aya lumpat karena kaca cicing hareupeun cermin carekan setan sia jadi menunjuk kasorangan berenya
lah daripada dicarekan ku batur loh. Bener tak? Kan lamun eueuh coba ceuing carekan gitu. Setan sia mah teu ngadat ieu. Pan lamun sorangan mah setan sia hese-hese teh sia awak teh ibadahna teh tah bari ngan memeh ngacak memeh nyarekan culak cileuk heula. Walau atuh culak cileuk heula. Bisi ieu mah di tukang aya salaki urang. Bisi aya anak kur kikituan teh juga kikituan. Cek salaki urang ari emas sia kunaon eta. Sugan nyebet gitu. Kan hanya kita saja yang tahu. Jadi ternyata ketika orang rasa sakit eta teh kudu dilawan. Naon sababna? Sabab eta datang nanti setan. Ti setan. Ti saha? Berarti ayeuna urang datang ti imah ka dieu teh geus bisa ieu, geus bisa ieu. Ngalawan sementara. Jangan beranggapan ketika kita datang ke tempat ini setan diam-diam baik. Cicing-cicing wae pasti dia akan beraksi. Kumaha carana ieu pangajian bubar balik kabeh. Bener teh? Apaan tadi mah loba itu diuk teh ya? Eta pas uing naik arareuh. Berarti eta nu balik teh jelema setan-setan. Tuh, berarti ieu sesa-sesa. Ih, urang. Astagfirullah. Tuh, da gitu, koyo be gitu. Ah, cenah geus tunduk, eta gitu. Digoda terus-terusan datang ka dieu, ternyata balik teh heula geus teu kuat digodaku. Tunduk. Cek setan teh ya Allah, awas ya ku aing diancam ieu. Kajeun sia ti imah datang ka dieu sia bisa lempang wa motor lancar, tapi ke di majlis diuk ku aing digoda. Eta setan moal tinggal diam. Jangan berprasangka cicing wae. Ya. Digoda ti luhur heula naon mata urang ditiupan ibu. Karasa tunduh teu? Tunduh teu ayeuna? Henteu. Bebas berarti. Cek setan anyir aing eleh di wae. Oh, naon sabda tinggal tuh motor molotov kabeh kos peda. Alhamdulillah. Eta setan ketika teu bisa ngarekeun mata urang apa cicing wae? Henteu, lompat ke mana? Tah ka handap terus handap kana mulut. Karena apa teh deken cicing ieu teh kan ngobrol be. Coba ge lamun di majelis taklim ustadna tausiah eta ngadak-ngadak milu tausiah teh di tukangkeun. Oh, masalah ngan kadek bu punten ya. Sok perhatikeun ku urang. Lamun keur pengajian di majelis taklimnya, di majelis taklim ya. Eta ustad keur tausiah, eta teh sok nuton gitu. Ngan beda topikna. Oh, beda pembahasanna. Ngan ketika ustad jempling milu eta kuat kompak eta. Tuh meureun bising kadeng ngion. Jeung di time-na pas kitu tah. Ustad cicing langsung cep. Cicing. Ustad maju deui, ih hayu we. Tah biasana lamun kitu majelis taklimna aya luarna, aya terasna jeung aya jerokna. Tah nu sok ulah biasana anu di tah pengalaman. Anu di luar majelis teh jero cenah hareudang. Ah cenah urang mah di luar we. Nya poe-poe teh hareudang di sini rek ustad. Tuh jadi di luar. Oh tapi alhamdulillah di dieu mah eueuh nu ngobrol di dieu mah. Eueuh nu apakah cek setan aing mah geus ampun rek geus salat teu? Turun ka handap masyaallah karasa cangkeng. Pan beda diuk di pangajian jeung diuk nonton TV mah. Pan beda diuk di majelis taklim jeung diuk bari nyekel HP mah leres apa ler. Oh diuk di pengajian mah 2 jam ge karasana luar biasa lila. Beda jeung urang diuk bari nyekel HP 2 jam nek karasana sakeut. Padahal ukuran jamna sarua 2 jam nyekel HP 2 jam cicing di majlis tak. Padahal waktuna sarua tapi karasana bed. Naon dirasa? Oh. Naon anu dirasa? Luar biasa. Kenapa? Karena disitulah rasa yang bermain bu. Emang kadang rasa tak pernah bohong. Kecap bango kan? Ya rasa tak pernah bohong. Ketika orang nyekel HP ketenangan anteng. 2 jam dia teka rasa tiba-tiba kadenge aya ajan. Ku terehnya waktu teh asa kayak tadi ngasot lohor, cepan setengah 3 lohorna.
Ya jadi we karasa teh jajal ngaji kurang 2 jam. Masya Allah tabarakallah geus karasa. Tah gitu. Alhamdulillah dina wengi ayeuna mah urang bisa kumpul di dieu. Katingalina pada anteng kade kaliwat anteng. Katingalina kalewat tenang kade kaliwat tenang. Tuh Masya Allah tabarakallah aya nu kipas-kipasan wae. Da hareuda Masya Allah usum panas kajian usum panas yang penting mata sepanas omongan tetangga. Kadang-kadang lebih ngahea benteng sok ngagebus ujung-ujung nate. Nungtung nate aku jeung tatang. Jadi yang jadi masalah bukan masalah cuaca, tapi masalah tetangga. Begitu. Para ibu jamaah sadayana malam meetingnya penting lah. Geus 3 perkara bae. Ceuk ba'dul hukama ieu. Ada orang mahirup di alam dunia teh kaseuseurana sok ngagunakeun mangpang mempeng ya. Mampang mempeng panjang umur. Mempeng awak sehat, mempeng aya milik rezekina, mumpung aya kaleluasaan, mempeng aya dina kalancaran tah eta gunakeun ku urang. Itu penting ayeuna alhamdulillah mumpung kosong ieu aing rek hadir maulidan alhamdulillah ditakdirkeun dikeresakeun ku Allah urang tiasa datang dongkap ka ieu majlis maulid mugia sing dicatat urang teh sebagai umatnya Nabi digampangkeun dimadahkeun bertemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Ceuk ba'dul hukama salah suduyupin yaktuna bila mau'idin ayat 3 perkara ayat baraha ayat 3 perkara no mana ieu 3 perkara teh bakal datang geuningan ka urang tapi datangna teh teu nyieun janji heul. Ibu eueuhan bapak pararaeh kabeh ibu tuh sieun disebut paeh. Itu ibu bapak kira-kira lamun aya tamu datang ka imah urang teu janji heula kumaha riweuh teu riweuh ibu ya boga mitoha henteu tadi cuma nanya boganya ibu boga mitoha ujug-ujug teh tiba-tiba urang teh di imah teh keur santai ya weekend teh Sabtu Minggu leh keur santai yo, keur santai we, keur kieu tadi mah teh dina kursi malas keur kieu yo. Bari nyekel HP teh kieu ngangangeng kitu nya. Bari mun teh nyekrol-nyekrolkeun Facebook atawa nyekrolkeun IG atawa TikTok. Ai torojo teh mitoha datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasampak ya. Kasampak urang teh keur santai-santai, ruas mitoha datang. Cek mitoha duh ieu minantu. Imah masih keneh amburadul kos kapal pecah tuh daek beberes geuning pagawean tibang nyonyo HP ngagoler wae padahal biasana urang sok beberes pasti urang bakal reuas sabab aya tamu teu nyieun janji heula pasti reuas pan beda aya tamu aya semah mun semah mah biasa-biasa saja pan ari tamu pasti dia harus ditata di jamu karena jarang datang pan ari semah mah beda nah hese-hese nu boga udah enggak apa datang wae kan ngopi baru ngopi aing kasinggung ya aing itu pagawean datang eta deui eta ditanya mah lain tamu tapi sema ngopi sudah ngopi dah jeung ududna ongko astagfirullahaladzim eta sema ngaranna tapi tetep kaliuk rindu ipah we bari jeung sabar gitu ngan jadi tamu wayahna kudu ngerti ya adoib kal mayit ari tamu mah kos mayit disuguhan alhamdulillah tadi suguhan haram jiadah tuh ya. Ketika ada tamu datang ka urang ari pete teu janji heula pasti riweuh dan ternyata 3 tamu ini akan datang ibu bapak ka urang sadayana teu janji heula tiba-tiba datang be ka urang mau tidak mau kudu diterima sabab geus kapastian tinuju pangeran Allah subhanahu
Nomor kahiji singkat kata singkat cerita. Ar-rizqu nomor kahijina rezeki. Nu diikhtiaran atanapi nu henteuna. Rezeki kurang diikhtiaran, diteangan kadang-kadang yo otak kurang mah plong ka harup. Aing bakal menang sekian. Aing gebut teh meledug bisnisna. Can rezekina berarti. Laras. Ya punten, kahayang mah kahayang uing ya, kahayang. Inu di dieu teh sarua kos nu tadi. Punten ieu mah nyontohan. Heupan tadi mah aya susu. Naon deui tah? Ai ieu kunaon nu hideung. Kan gitu. Kunaon kumaha tuh? Komplit, pas sajian komplit, Bos. Bener tah? Kahayang gitu ya. Jadi nu beningna aya, nu hideungna aya, nu bodasna ge aya kahayang mah gitu kan. Tapi kusabab lain rezeki nah hanya angan-angan saja kahayang mah gitu ari pada kece teh 2 siki doang. Bener gak? Punten panitia punten ini mah nyontohan ini mah gitu. Nya suban we atuh. Gitu. Ulah dijieunkeun ulah. Kaleng na. Tuh gitu. Ibu dongkap ka dieu pan kahayang mah aing rek hadir yo sugan loba kue pan aing loba mah gampang nya punya nu di dinya aya keneh loba keneh dibawa balik pan gitu nya dibara-bara berkat kadang tuh rezeki hayang nama sekian tapi yang rezeki Allah sia mah kopi pahit we jeung garutan geus tarima tong tarima da tarima tuh kumaha da ieu ayana tuh gitu. Padahal angan-angan udah hayang sekian tapi ternyata kenyataannya gitu. Nu datang teh lain nu diundang nah ieu diundang ieu kuing teh sebenarnya. Nu diundang mah bodas kunaon teu datang. Kan gitu. Berarti encan rezeki na angan-angan urang mah sekian hayang ngasih sakieu. Ternyata malah sakitu. Hayang sakitu nu datang sakieu. Atanapi kadang-kadang rezeki anu tadi sangka sambil selaya tasibnya tiba-tiba ujung-ujung kurang mata naon tenang ibu balik ka imah ujung-ujung tiba-tiba aya nu ngadan duit sakarung coba mungkin teu banyak kumaha eta mah ya padahal teh nyawanya rezeki anu tiba-tiba urang minta henteu ngundang henteu aya nu trokan imah puting-puting ibu jam 2 dibuka moal moal iya buat ngaderan duit teh diketrokan imah orangnya barang dibuka teh nih bu sekarung buah barang dibuka teh beureum kabeh duit naon mah tuh ya rezeki ya. Ketika urang di pasien punten kadang-kadang urang mah rezeki teh ibajina karena duit banyak padahal awak sehat rezeki lain rezeki urang ayeuna ku auli pasihan manut ka Allah zahiron wa batinan rezeki lain depan bahasana kitu naratifnya warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiron wa batinan rezeki gitu ibu di pasihan sehat awak urang sakujur bulan ti udhur sausap rambut teu kahandap sausap dampalna sehat kabeh eta teh rezeki dibere ceulik rezeki lain coba cabak aya ceulian bu aya baraha 2 soalnya 3 di dieu tah gitu eta rezeki ti Allah nikmat teu boga ceulik geus syukuran ceulik geus apa henteu nya coba cabak ceulik cabak tibang cabak ceulik teu kudu mayar ieu gratis sok cabak heula cabak hayeuna cabak cabak ceulik geus sih tah geus cabak geus rasakeun eta ceulik dicabak urang heuras apa lembek heuras aing mah ada culik dicuna heuras ya heuras apa lembek eta ceulik lembek bayangkeun ku euceut tapak urang lamun ceulik euceut heuras astagfirullahaladzim lamun ceulik euceut heuras eta bantal rajek asna ge pan kadang-kadang urang sakitu hantah kana bantal teh tuh sararoek eta tapi untung ceulik urang teh elastis bener teh elastis pan baheula urang sok ngaji cenah sok ngaji sok sakola amun urang bader seri kumahakeun uncing sok watek wah puternya coba bayangkeun euceut eta lamun ceulik euceut teuas dijiwir budak rok potong bener teh
Masya Allah, tabarakallah. Untung orang diberi celit teh elastis. Ih, diputerkan ke gurang kayak gitu anta. Sugan copot, ente. Sugan potong, ente. Alhamdulillah diberi celit teh lembek tetelas. Tuh, pantai eling orang kan teh. Ece diberi celit orang. Aya jalana eta celit teh. Aya jalana weh. Tah. Jadi nggak enak badan. Alhamdulillah. Saya Suzuki kalau lakon lila ya. Aduh. Kajian deket dia cenanya. Antarkan ke balik. Tapi kemana tadi Jet? Coli. Oh cerita ayah jalan. Tuh jalan cerita. Seret, masya Allah ayah jalana eta celi. Untuk lurus gitu bang. Tak eta celi ayah liangan teh. Ayah teh. Celi aja. Celi teh ayah bolongan. Alhamdulillah. Coba lamun pongpet. Itu tuh pongpet. Rapet cek. Rapet. Liangan. Alhamdulillah lamun dicokeun curug kurang ayah liangan ayah bisa ngadenge. Alhamdulillah. Nikmat boga celi nikmat. Bayangkan jangankan cak-cak sireum asup kumaha karasana. Ayah sireum ce asup kana ceuli kumaha karasana. Padahal sireumna leutik. Cek kolot baheula lamun ayah sireum asup kana ceuli make naon? Tah palebah dieu. Bener teu? Ditendeuna di mana coba? Ditendeuna di mana tah daun? Daun caunya. Diselapkeun di dieu tah. Kunaon di dieu? Hayo, majalah cek kolot baheula emang kadang-kadang kolot baheula mah kirata dikira-kira tapi nyata ditenenkeun daun cau dia plak cicing cenah sia ambil sireumna nyebrang. Oh. Ambil sireumna nyebrang tok diturunkeun di dieu teh. Urang teh kieu we nungguan daun cau. Gitu nya, nungguan daun cau. Oh, akhirnya daun cau eueuh ramok gitu kan kaitkeun tah. Gitu nya, keluar eta sireum. Tuh keluar eta sireum. Ketika urang sare ece rek nanya osok sare peuting jeung saha sare jeung salaki pernah meuseun ka salaki bapak sia peuting aya nama wayahna sia ulah sare pangrondaan-keun ceuli aing pernah kau situ pernah cek salaki urang nanya gitu rondaan apaan aing rek sare ketika aing sare aing molor ieu ceuli aing molongpong bisi ayah berit asup paling berit bapak siap meren nya bisi ayah sireum asup can pernah orang mesen kos gitu ih geus sare mah leuh urang sare hudang-hudang ceuli urang aman alhamdulillah makana udang sare teh ngucapkeun alhamdulillahirabbil itu minimal maksimal urang maca doa tah nikmat ceuli ya gunakeun ku urang tah direjekian sehat ceuli urang lumpat deui ka mana tina ceuli tah naon ieu mata saha mata sia tuh mata eta mata ngeunah teh boga mata masya Allah eta nikmat mata tiba heula nepi ka ayeuna di orok di dewasana urang nepi ka geus pakolotna tugan urang mikiran ieu mata aing perih macet kunaon we ceu macet can ganti oli kunaon kitu teu bisa bular giler teu bisa lirik kanan lirik kiri naon sababna teu bisa kicep bisa ayeuna kicep bisa sok geura kicep gitu atuh eta teh nikmat ya Allah jajal ibu bapak sadayana urang mangkat ti imah ka dieu ngadadak Allah tong kicep sia molotot teh mau motor mana tuh make helm teu make kacamata usum panas nya ngebul lebu asup ka blek ngajubel dina mata gara-gara teu bisa kicep tapi urang masih bisa kicep alhamdulillah tina mata turun kana irung boga irung baraha bolongna kaluhur kahandap alhamdulillah coba lamun eta irung bolongna tilu salesma ripuh ce boro-boro tilu dua geret repot nu ieu mampet nu ieu mucur lamun tilu coba nu hiji kumaha yo bener teh tapi alhamdulillah irung urang mah dua
bolongna 2 maksudnya. Bolongna 2 geus kitu bolongna kahan. Bayangkeun lamun bolongna ka luhur. Masya Allah. Cenah ayeuna mah aman da tusum hujan. Urang teh leumpang kurang teh ka luhur. Ti luhur teh aya pati modal. Ayo, cat modal pagumpet di dieu kabeh. Tuh, nungtungna pan loba upil-ipil. Nya upil-ipil. Tuh, loba upil-ipil tapi alhamdulillah urang diberi nikmat ku Allah Subhanahu wa taala ieu irung teh normal. Tong dipermasalahkeun masalah kaharep ka tukang nama. Da eta mah geus tentu hati ditu geus tah sing penting urang syukuranana eta irung jang alat pernapasan urang alhamdulillah lompatina irung kana mulut kana sungut masya Allah leuwih kasar dibacot mulut urang dina mulut ibu dina mulut bapak ieu naon ngaranna bibir. Bayangkan kalau kita nggak punya bibir kos kucing aya bibiran eueuh kumaha nginumna diletakan meureun lamun cenah urang eueuh bibiran ya kira-kira tetap minum teh diletakan lamun gelas kumaha lamun modekeun kos kieu dina botol diletakan hese asup eta letah kana botol kumaha caritana tuh lompat deui tah dina bibir teh jero deui aya huntu ngeunah teh boga huntu lamun keur nyeri masya Allah aya paribahasa kalau aya laguna genenya lebih baik sakit gigi daripada sakit bohong anggernya geus jadi hutu buru-burugan bener deh kadang-kadang menjadi hutu pan gitu serba salah datang ke dokter dok ini huntu saya nyeri cek dok coba celana kamu oh kamu bolong gitu berarti kamu bolong terus dok harus dicabut sekarang dok nanti kalau udah cager pan gitu geus cager datang deui moal ka dokter moal geus cager ieu tuh ya rasakeun nikmatna huntu nu luar biasa ku Allah tiba heula nepi ka ayeuna eta huntu teu manjangan. Ibu pernah mikir huntu kalau mikir huntu cenah ku pedah teu panjang kos kuku pan teu huntu mah sanggeusna ayeuna coplok jadi sesuai dengan ukuranna we. Berarti lamun cenah huntu manjangan aya meragaji huntunya lain ragaji besi doang gitu ragaji huntu tapi alhamdulillah rapi dibere sehat mulut urang masya Allah mulut urang ya dibere sehat eta letah teu sariawan enak luar biasa tapi jajal ketika sungut urang mulut urang dalam keadaan sehat boroning ge kadaharan anu teu dipikaresep bakakak hayam dibawakeun di dahar moal ada mulut orang keur teu sehat syukuran ka Allah urang dibere mulut sehat alhamdulillah balik deui lamun dikabehkeun maloba teuing hiji nu sok datang ka urang teu mere janji heula teh naon cenah hiji tah dua deui ya nomor kaduana wa takdiratu wal qadaru takdir kapastian ti Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ibu bapak jamaah sadayana kadang pan kitu al insanu bitadbir wallahu bitakdir manusia hanya punya rencana tetep nu mastikeun nu nakdirkeun mah Allah Haji Ujang rek muludan kamari-kamari tah perencanaan luar biasa tapi alhamdulillah bukan hanya sekedar rencana ku Allah dipastikan malam aina jadi muludan alhamdulillah tuh urang ya umpamana contohna penting mah air hadir kamana kamuludan naon sana geus aya pengumumanana di mana nah HPP geus rame kiaina anu jauh aya nu deukeut aya pokona mah rame air hadir tah rencana urang rek hadir ternyata barang geus jam 7:30 waktu isya geus asup urang beres salat isya karake rek mangkat ece budak mencret mangkat moal lah ulah sakena budak mencret tiba kamu udah dikariwulkeun mah gitu pancina budak namanya budak mencret lah batur bising kana kamencretan tuh nongtungan henteu jan
rencana tinggal rencana kembali hakikatna Allah memastikan makana orang syukuran nepi ka ayeuna detik ieu saat ieu urang ditakdirkeun ka Allah aya dalam keadaan kasayan alhamdulillah. Hepan itu rukun iman anu kagenep al imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kadar qada kapastian alusna gorengna sadaya nanti Allah subhanahu kudu urang nampi kudu urang qabul tampi sadayana ya rek nu alusna alhamdulillah nu gorengna kembalikan ke Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua tah nomor katiluna dageus jam 11:30 tepung sageus penting ngaji mah. Nomor katiluna wal maut naon cenah sageus maut ke tamat berarti nya sageus maut ge tere geusah gitu ngaji ujangnya asageus maut ke tamat gitu da urang ge sadayana ge panghataman pangberesan mah mau sadayana ge bakal mah mau trek budakna rek kolotna rek bapak-bapakna rek ibu-ibuna sadayana ge bakal cek tadi eta mau teh datangna teu janji heul coba kira-kira ieu mah kira-kira ieu eta maut datang kurang mending nyieun janji heula apa henteu onde alasan naon tah osieunnya mendingan surprise gitu. Justru aja Bapak sadayana ketika memang itu mati tidak bikin janji dulu kepada kita berarti urang teh henteu nyaho depan teh nyaho teh janji datang teh berarti henteu berenya berarti urang henteu nyaho ujug-ujug tiba-tiba datang ka urang teu mere beja andai kata ieu mah andai saja itu mati memberi kabar dahulu kepada kita cema 7 poe deui nya kumaha tah yakin majlis taklim pinuh kuno 7 poe deui hari berikutnya daratang deui hari maneh berapa poe deui uing beuna poe deui puguh aing 7 poe deui teh ternyata sebelum geus datang nih hari ece komo uing mah 5 poe deui palingan tuh geus pararias tuh hari ece duh uing geus 4 poe deui tuh makin banyak orang tentunya pon persediaan maksudna da geus nyaho umurna tinggal sakedeung deui padahal justru ketika kita tidak diberitahu kapan kita akan mati didinya orang kudu lebih berhati kudu siap-siap cawis kedeunana pamugia wasilah urang muludan ayeuna peuting ya Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Israel untuk mengambil kita meskipun temere beja heula temere nyaho heula mugia 2 hiji urang sing dimautkeun dina tempat anu alus sing dimautkeun dina waktu anu alus hartina maut husnul kira-kira penting iya waktu iya alus tuh iya penting iya alus tuh orang muludan ya alus tempatnya alus tuh siap depan geus alus kabeh ya ku angger be nya can siap gitu. Oh masya Allah padahal begitulah semua akan berada di titik yang akhir akan tetapi tentunya kita berharap pamugia urang sadaya sing aya dina husnul khotimah amin ya robbal alamin. Ibu bapak jamaah sadayana kumagi waktu separatus tos jam 11:30 mudah-mudahan maulid ya peringatan maulid yang kita adakan pada malam hari ini yang dipelopori penggerak oleh himpunan pemuda Pasirandu disingkat tahun tadi HPP gitunya HPP mudah-mudahan itu sing berkesinambungan terus tapi ke hari kiamat depan pemuda terus pemuda depan bakal ganti-ganti ya regenerasi nak bakal ayah pemugia sing dipasian ka istiqomahan ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal
alamin. Sakitu nu kapihatur pamugia sing aya manfaatna luhus bagi al-fakir pribadi umum jamaah sadayana ibu bapak nu sami hadir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.